ku Allah diberi beunghar mun geus beunghar ku Allah dibangkrutkeun tak bangkrut. Ya kudu fahamnya, jadi rata-rata setiap pengusaha pasti ngalaman bangkrut. 80% setiap pengusaha pasti ngalaman bangkrut, ngalaman goyah. Paham, tak turun, bangkrut. Biasanya bangkit deh. Dimana manehna bangkit, gitu, terus poho ke Allah, Allah dibalikan deh. Ngarana istidraj. Dimana manehna bangkit, tuluy ingat ke Allah, ku Allah sarua dibere. Tapi ngarana mauna. Paham tuh? Jadi gampang, dimana bangkit semakin lupa kepada Allah, berarti calon ahli neraka. Dimana bangkit semakin dekat kepada Allah, berarti calon ahli syurga. Jadi bangkit nama pasti, namun manehna hayang bangkit. Hudangna pasti, namun manehna hayang hudang. Sebab Allah hanya nahan sementara. Allah nguji pada saat ku Allah dibangkrutkeun. Kamana ieu tujuanna? Dunia apa akhirat? Oh dunia, tetap ku Allah diberi, tapi wayahna tong hayang ka surga. Oh akhirat, tetap ku Allah diberi, tapi jelema ieu menang kabagjaan dunia, menang kabagjaan akhirat. Kitu we patokan.